kesepakatan para ulama hasil batul masail, yaitu dulu dihadiri oleh kiai-kiai dari NU yang terbanyak dan juga semua dari Muhammadiyah, dari Gratis dan lain sebagainya itu ada. Tetapi di sana bisa disimpulkan bahwa yang dijadikan untuk dasar hukum di negara Pancasila ataupun di Indonesia adalah Pancasila yang 5. Makanya orang baik sepuh ataupun muda ataupun mudi ataupun termasuk kurang kali alit itu wajib hafal Pancasila. Mun ditaros kuring ayeuna bakal biasa Pancasila. Ari Pancasila teh aya sabaraha sila sadayana? Aya 5. Nu kahiji satu, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah betul sila pertama itu dari Al-Quran? Betul. Dari mana? Dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Percantan Ibu bahwa Pancasila tina Al-Quran percantan. Kemudian naros nabutkeun kana Pancasila ataupun nabutkeun ka pemerintah pasikeun tah ieu nyata tina surat Al-Ikhlas. Bisi anjeun teu apal jika ahli sejarah naroskeun. Bisi anjeun masih kaya cancayat. Mangga urang ngobrol atuh kumaha carana supaya sesuatu perkara teh lewat syawir atau nabi musyawarah ngarah teu saling menyalahkan. Itu qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, nyata Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ucapkeun ku anjeun Muhammad ari Gusti Allah teh eta hiji, lam yalid wa lam yulad, sareng Gusti Allah teh tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu perkara pun yang menyerupai terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Pancasila, sila pertama. Dilanjutkan teh kene kita parantos. Biasana kita ku sabaraha Ibu? Bapak. Itu aya kene